Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari nyaritakeun kunaon doa orang encan dikabul. Kudu disesuaikeun. Orang lembur, kasep teu sabaraha, sugih kitu keneh ngadoa ya Allah ya Rabbi. Abdi mah yang boga pamajikan teh ongkos olah ramlan Gusti. Ya Allah atuh bener geus ya. Hayang atuh ulah kadu kos kitu. Tangga doa teh perlu diakurkeun. Disesuaikeun jeung diri. Atuh tukang jengkol ulah hayang kapal udara. Urang lembur kasep henteu sugih henteu pangalaman sakila sakola gangan SD ke SMPG ajur nyana betaheun di kelas 1 teu kaluar kadua kana kedua kelas 2 kelas 3 henteu guruna hokeun kelas 1 bae nyana mah bayaran mah terus aing ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah hayang boga pamajikan teh ongkos si broksil itrati wa bial ibadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadha jazai nasatu lakum antuklifuni bisuin fi dhawi rahimi rabbakum tadarru'an wa khufiyah ngadoa marane kabeh ka Gusti Allah cuman syaratna kudu DPDP ngarasa lemah ngarasa handap ngarasa hina diri urang nu endek menta mah memang kudu kitu ka Gusti Allah lamun urang geus ngarasa remah Gusti ja abdi teh dadamelan Gusti tapi loba kabutuh Gusti abdi teh urusana pamajikan teh jeung urusan anak nyangakeun sadaya-daya ka Gusti ude pamuntayangan niwarti ka Gusti Allah abdi ge loba anu ngajak maka gunung kawit ya kajam gunung cermai dan lain sebagainya tapi abdi manukos kitu mah teu hayang abdi mah hayang ka Gusti bae nyangakeun sadaya-daya mangga kabutuh abdi bade diusulkeun ka Gusti taberru hate teh jeung lalaunan suarana di jero hate bae geus nang keke ku Gusti Allah mun ngawarung-warungna dibere laku lamun tani-tanina dibere bagus tuman tak aya aneh batur mah tani teh itu kuberit ieu kuberit ieu mah henteu ngadoa ka Allah nyahoeun ka kabutuhanana tuh dibere beda warung rentul tapi kok ieu mah bisa laku lantaran ngadoa ka Gusti Allah boga kabutuh jang kepentingan urusanana menuju Gusti Allah laku bisnis gitu keneh urang mah lantaran takabur hasil bisnis boga duit ya 20 juta seserian can dibalajakeun leungit geus leungit lain ka Allah sial goblok sahameur nu nyokot duit 20 juta beak teh tadi di mana anapeun motor nama aya motor deui sarua ye eta tawabur duit dibawa motor bae eta kos kitu geus Masya Allah Ari waliullah malainnya nama satu ketika mawa onta nak langsung ditendenan bebekalan di luhur nek menuju Mekah naik onta bari mawa bekal ketika di masjid eureun salat ke berangkat deui ke salat deui di berangkat deui salat deui satu ketika ontana di talian di hareupeun masjid kemudian manehanana ka masjid meme asup ka masjid disanggakeun ka Gusti Allah Gusti abdi nu Gusti onta ge nu Gusti pupuatana ge eta teh nu Gusti ngan digunakeun ku abdi pake kepentingan abdi teh jang ibadah ka Gusti nu abdian ku abdi di talian ieu ge talancuhna nu Gusti talina ge Gusti abdi mendek serahan ka Gusti nyangakeun sadaya-daya langsung ka masjid salat kana di masjid Allahu akbar geus beres salat terus salat sunah terus wirid pas keluar eueuh ontana aya nu maling culak cileuk nyana ge kakaler ka kidul kawetan ngadoa deui ka Gusti bari deku abdi nu Gusti onta nu Gusti pupuatana ge nu Gusti ngan abdi butuh teh pupuatana ketika abdi tiris aya selimut ketika abdi lapar aya dahareun ketika abdi dahaga aya cai
tapi eta dibawa ku nu maling atuh Gusti bari serinyana eta mah nu dipaling nu Gusti atuh sabada Gusti tawa los anu Gusti pamalingan anu Gusti atuh kumaha Gusti bae teh mah nya teh abdi mah deuk leumpang ka Mekah cenah hebat kan wali tanya Pak deuk ka mana ka Mekah teu mau kendaraan mawa mana kendaraan mamawa nu Gusti Allah tadi kula salat di talian di hareupeun masjid aju aya nu maling nage ngagerakeun Gusti onta nage onta Gusti tanyakeun coba ka Gusti Allah ka ditu edan murutan cak nu nanya edan atuh emang wali mah kosna edan wali mah kosna edan jing edan kaing sia nu edan ontan Allah, ukuatan Allah, atuh gula bebeja ka Allah, be Gusti, hamba Gusti maling nu Gusti. Diserahkeun ka Gusti, sabodo Gusti. Berangkatnya datang ke Mekah. Begitu datang ke Mekah, turun ontakna ti luhur Jabal Qubais, plek. Bari aya jelema leungeunna dikangkalungkeun ka dieu, leungeun ka tuhu jeung leungeun kencana geus aya di dieu. Barinya minta hampura kunaon kula nu maling onta maneh aya leungeun bisa aya di dinya begitu kula naik onta maneh ternyata aya jelema ngahadang ka kaula begitu ngahadang langsung cekel leungeun kula kunyana dipapas pakai pedang papas pakai pedang hiji set kemudian ditalikeun dikongkorongkeun ka dieu cak nyana bikeun deui sia ieu onta lantaran ieu nyana nyerahkeun ka aing sepenuhna ka Gusti sepenuhna geus kulantaran nyerahkeun ka Gusti sepenuhna aing ieu adalah malaikat utusan ti Gusti kembalikeun sia kahayang mah ulah dipotong cak nyana ieu malaikat atuh tidak ku Allah sebab ku manusia mah moal aya kasihan nu beranian mendak dipotong ku aing sia geus dibalikeun deui bari dipotong cak wali teh Gusti abdi mah atuh ku dibalikeun ge geus alhamdulillah kok maka dipotong sagala rupa leungeunna ku malaikat Gusti lah sabodo tah mah hamba-hamba Gusti nu motongna ge hamba Gusti atuh geus bae tah mandek dikukumakeun ge kumaha Gusti abdi mah asal onta bae balik deui ka abdi barang di deuleu muatan ge aya keneh nuhun Gusti beres toapnya wali nu mantap coba loba jelema geng hebat jasa geus teu bisaeun manusia mah dek ngarusak nyana dek ngalawan nyana serahkeun ka Gusti Allah engke ge aya nu ngutus imam manusia wa imam jin wa imam setan wa imam malaikat nu penting dibales ku Gusti Allah serahkeun ka Gusti Allah nu mandak jeung wali masing hade pernah terjadi di dieu aya anu maling motor tahun mana nu hiji dibalikeun nu hiji makan teu dibalikeun deui antepkeun bae ulah rada ngadoa saeutik kunaon nyana teu kebel ngaku ka iman hiji nomor kadua urang gelam leungit duit eta mah terus ukur lagi serahkeun ka Gusti jatuh duit nu Gusti eta jelema nu Gusti pamalingane Gusti nyanggakeun sadaya-daya ngan eta pihak Pak Haji boga kabutuna anu mangga eta mangan 2 poe duitna dibikeun ka kula lain ka Ki Haji dibikeun ka kula tolol teh coba teh pamalingan bloon atuh kunaon duitna dibikeun ka kula atuh kula nu untung kan nu leungit Ki Haji pamalingan dibikeun ka kula nang Allah kan berarti isukna Ki Haji bebeja kula duh Kiai cenah kula leungit duit gede mah gading 20 juta hari teh gitu oh ieu tah lain jauh bak Kiai nu maling ye bisa oge sih cek kula teh atuh jak Kiai ge maling wae maling bae tapi jangan terpercaya ini gitukeun mah Kiai gua lalakona bisakeun ku kula gitu satan nu maling ulah hayang nyaho pokoknya malah mun dibere nyaho Mang Haji nyaho ka jelemana jamual urang jauh henteu cenah mah asalnya dia bohong eta teh cek moal tah rahasia geus teh kudu ke jelemana geus tobat tuh mentak ke di dieu ge da aya di dieu ieu pamalingan ku ari Cilongok
aya di Cilongok pemalingan bahkan aya geus maling motor maling sepeda keur ieu mah rame pan maling sepeda teh ngadoa pan ku kula nu maling sepeda beunang serahkeun ka polsek urang Lampung jelemana aju polsek na bebeja kiai bagaimana keluarin lagi lah je capek-capek cakap polsek teh kok dikeluarin lagi biarin biar nyolong lagi kenapa sih pakai biar ke polsek ada kerjaan seri ya dah aduh capek-capek tau gitu jangan ditangkap nggak begitu tangkap aja siapa tahu jadi tobat bener tuh tukang maling sepeda aja tobat kakula ya Allah ya kiai kula ampun saya maafin sekarang mah saya mau kerja aja iya tuh kerja aja karena itu berkat dikeluarkan gua polsek keluar udah keluarin aja gua saya kebingungan itu terus ada tobat ke kaula udah berapa banyak sepeda yang dicolong ada kali 70 mah bagi boy mul amat sih udah dijual itu sama saya tuh keren saya Gusti enggeus be sabab jadi wali nak garong anu ngagarong Sadul Qadir mun teu ngagarong mal jadi wali berarti nyana jadi walina ku sebab jadi garong atuh mamang ge beusi yang jadi wali ngagarong heula aja sih yang ngagarong ditakwa aing deui Pak aing menu jadi tetenggelan mah artina pinuh rahasia mentak ulah ngadoakeun jore mentak ulah betilok pernah ngadoakeun jore jaka pamalingan ge ya Allah ya Rabbi meureun nyana maling teh butuh atau ku hawa nafsuna di jero maling teh sok digunakeun mararabok jeung meureunanan Gusti jana ge boga nurani Gusti eta teh urang Cilongok sawareh mah nyaho kula ge jelema-jelemana pamalingan wae di Cilongok nyaho jasa nu di kebon kalapan tukang maling tukang mabok nyaho insyaallah tisaha kiai aya nu ngabejahan nu gaib beneran kula mah Waalaikumsalam tuh di kampung eta pemalingan si eta nu bener itu bener di Cilongok aya sabaraha di Cilongok aya 5 pemalingan nu bebeja ka kula jadi kanyahoan sanajan anak kiai naling sia cak hate padahal mah nyaho kula sok nanya ka kula kiai ka mana kiai sopan jasa malah mah leuwih sopan tinu sok tahajud mah biasa mana ya itu biasa bae tapi eta mah mendek mantak dibalik mendek maling iya tuh geus kos kitu beti Gusti Allah na aya nu ngabejaan deui kumaha atuh pasar kemis anu pamalingan aya leuwih loba di pasar kemis ngan asli pasar kemis sama 2 lurang lembur lobana urang lembur Sumatera Lampung pamalingan Ambalaya yang kula sebenarnya mandek jadi non gitu ngaranna Intel tuh benang KB mantak engke mah kerja sama aja jeung Kapolsek ngan nyana mayar ka aing sabarata Kapolsek teh ieu teh kos kitu da ngan teu meunang Pak lah mending didoakeun Pak Gusti sapira motor hargana sabaraha dipaling ku nyana sagede kumaha hargana motor ajunyana di akhirat dibeulem ngan teu nyahoon bae meureun kana panasna seuneu kahalangan nyana kahijab ku hawa nafsuna ku kabutuhna jeung ku kainkaranana bae Gusti Gusti maha segala-gala abdi teu ngabutuhkeun ka motor eta teu ngabutuhkeun ka mobil eta jeung jelemana ge anu bogana atuh pasti babalik ka Gusti tapi itu lamun teu ngembalikeun Gusti teu ngembalikeun hatena abdi wau ka jelema eta di akhirat meureunnanan nyana kokojayan di neraka Gusti iraha bae nyangakeun ka Gusti pangmalikeun hatena supaya bener jak kudu ngadoa teh kitu teu kieu teh ku galedeg gitu sia katabrak kareta sia kajeun kumaha ge je kiai cenah katabrak kareta di mah kareta naon je teu loba kareta mah di urang ge kareta mesin yang penting aya mesin mah babari bae aja pan diijabah ku Allah katabrak batur teu kitu hampura Gusti abdi je teu butuh ka motor eta asal nu malingna beja abdi geus dibere nyaho ku Gusti nu mere nyaona ge nu malingna eta urang dinya teu jauh tah mati mah abdi ge tinggal atuh Gusti teh malah atuh nyangakeun sadaya-daya cenah ku Gusti teh mah endeup diteruskeun bae ditutup eta mah hatena atuh nyangakeun jeung Gusti meureun kasaksian ge di akhirat bakal kekerbekan di neraka nah nu mantak Tuan Syekh Abdul Qadir baheula
aju tunjak-tunjuk gegalak lantarannya nama kutub dibere beja Pak tangkap siata comot siata sia diuk di dia sakedeung bae diuk di dia diuk maksudnya diuk sakedeung teh lain deuk nanaon aing deuk melakeun agama ka hate sia lantaran hate sia teh bangkawar jasa deuk dipelakan agama ku aing tauhid ku aing diuk sia sakedeung jara diwali di zaman Tuhan saya mah asal ditita diuk sia teh hate sia teh ku aing deuk dibukakeun deuk dipelakan agama ieu sakedeung jadi wali saya ngadenge wali ke kadeungnya sakedeung asal diuk wali sekali diuk wali orang mah di dia geus diuk bae ge boro-boro jadi wali ngawuduk bae ya itu jawabannya sanunya orang diangkat jadi wali itu teh urusan Allah engko urang cinta ka wali kan jadi wali urangna atuh urang mah wali lain naon lain tapi diasupkeun ka kelompok wali kan untung begitu di akhirat aing mah sebenarnya lain wali kan iya asupna ka derajat wali cak babaturan aing geus sarua sia bisa jadi wali itu emang sia tahajud kilo aing mah aing dua nyawa ngaran teh rupa pan atuh sia teh asa aya di bendera wali nyawa aja teh ka harti malaikat salah tah naon ieu malaikat kayak aya naon iku lama pan tahajud tilok duha tilok tapi pan iya di grup wali maneh keur ieu cinta wali namun cinta ka wali aju berkorban nah diasupkeun ka kelompok wali saya kira emang berkorban seperti 10.000 di tukang cek malaikat wali mah wali nggak di tukang ye jangan ketaguk di hareup henteu ieu mah jangan loba merena di hareup cuma di tukang mah tadi tuh ku malaikat diseret yang embung di tukang panjana tungtungna makanya nyahoan we ku kabehan malaikat kunaon teh diseret 10.000 yang di hareup waktu beres ya Pak. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Ngadaroa marane kabeh ka pangeran maneh tadarruan dengan penuh DPDP. Wa khufyatan jeung lalaunan suarana ulah tarik-tarik disesuaikeun jeung pamaksudanana. Ulah panjang-panjang deui ngadoana make adab-adaban ngadoana. Maka ia soal doa teh aya kelas-kelas doana para nabi doana para mursalin doana para siddiqin doana para aulia doana para ulama doana para awam kos urang kieu geus urang mah ngadoa teh hiji kudu ngalawudu heula dua kudu boga adab tilu kudu menghadap ka kiblat opat kudu pohara jasa urang mah ngerahkeunana tadarruj jeung hupyana ari para nabi para aulia Allah mah geus teu kudu dibejaan nu mantaknya diangkat jadi wali geus bisa tadarruj jeung hupyah ieu mah jang urang usahakeun ku ari urang nurutan para wali-wali Allah mantak wali Allah mah tilok daek ngadoa isin cek nya ngadoa jandeuk naon ngadoa atuh ja Allah ge geus apaleun memeh kaula didamel ge ku Gusti Allah geus apaleun moal ngadoa bertentangan jeung nu di surat Baqarah cek surat Baqarah ud'uni astajib lakum panitah mentek di dieu ge aya bahasane amr ud'u fil amr al amru idza utliqa yansariful lil wujub ila madalla dalil berarti di dieu teu meureunanan ngadoa teh wajib disyaratkan maka tadarru wa khufyah tapi kapan ngadoa mah wajib dibahas panjang minimal sunnah lamun teu kasuk wajib sunnah mah aya sebab aya perintah kan disesuaikeun jeung pamenta urang nu mantak diteruikeun ku Gusti Allah innahu la yuhibbul mu'tadin wallahu alam bimaradisanya na Gusti Allah teh henteu mikademen mikaresep ka jelema anu ngadoana ngaleuleui liwati batas dina ngadoana bitasaduki loba omong tanpa hadir hati ngadoa ngajek direk bae beuh pajar pendek koreng panjang tapi hadir hati moal dipake karesep ku Allah jadi di dieu bahasana bahasa la yuhibbu aya mahabbah bagian mahabbah ka Gusti Allah ieu urusanana jeung ganjaran jeung siksa ketika Allah resepeun diganjar doa Allah resepeun dibere diganjar ketika Allah teu resepeun disiksa ngadoa engko disiksa engko
jadi malah iya sing ade mantap Allah tersepen ka nu ngaliwat atas kumaha hiji loba teuing ngadoana nu teu butuh ge dibaca bae ku nyana bari teu hadir hate Allah tersepen nomor kedua panjang nomor kedua tarik teuing sorana panjang jeung gandeng kecuali lobaan pugungan sorangan pugungan 10-an pugungan 20-an woi ngadoana amprekan suara ka mana mendi Allah tersebut anak tersebut tadi pakai karesep ku Gusti Allah berarti lain diganjar disiksa nomor kahiji nomor kedua innahu la yuhibbul mu'tadin Gusti Allah teh tersebut deui ka jelema anu ngadoana leuwih teuing teu diukur ku dirina menta bae ka Gusti Allah maha kawasa jeung maha sagala-gala Gusti Allah tapi ukur pamentana aya jelema tukang jengkol mah ulah hayang kapal udara pugunya dagang jengkol lagi mending muntrekan mah pugungan boronjongan doang haju manehanana deui ieu naon kalanganana ngitungna ge eta hitunganana itu kan tukang jengkol hiji mah hiji dua mah tilu opat mah lo sambilanna eueuh las 2 las 3 las 4 las 20 heuy 17 jeung 18 ka mana ulah loba ngomong dagang jengkol ieu kan make siasat kos ieu teu kieu mah teu sugih cek nya teh tah eta hiji mah hiji dua mah bisanina teh keur nu pertama mah tuh nya baru atunya nanti lu jangan segitu ya hitung di imah meuli 180 20 aduh mantap korupsi mah boro-boro pamarentah tukang jengkol ge amiseun korupsi mah ya Allah ya Rabbi tukang kenteng ge sarua bae hiji mah hiji dua mah las meuli urang 1000 ngan aya 900 bebeja urang we ieu kurang kurang mah 100 poho teu kapuateun ampura bae nya aduh sia mah geus lah sekian jauh bang ke Jatiwangi ceknya dikorupsi 100 geus tukang jengkol korupsi ngaleteran beas ini pertama mapan make eta teh make naon kana kitu teh kayu teh set lalauran rata kan hiji dua yang geus kitu ieu nu jelema malaung panuleuna set ieu namanya cingin saya celong saya tiket sial tukang beas bisa tuh tukang beas masyaallah tek dihampura gitu tukang beas bisa ya Allah ya Rabb bisa ieu main Gusti Allah nah sing ade dagang jengkol mah sapira jengkol sabaraha duit jengkol teh eta modal jeung kauntunganana paling ge meureun 10 20 100 ribu lah gedegedekeun 500 ribu ngadoanya na Allah ya Rabbi Gusti abdi teh butuh kendaraan Gusti mah maha kawasa penta abdi ka Gusti abdi mah hayang boga Garuda Airways cak Gusti teu kira-kira teh budak menta bae ulah yang Garuda paling dibere geura kapal gagarudaan sia ku aing ya bener nu dagang nah kapal kakapalan ka dia Garuda nah ngadoa ya iya ditiup ieu mah sing ada ulah kenceng teuing betus kakapalan palingnya kudu disesuaikeun urang-urang lembur kasep teh sabaraha sugih kitu keneh ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah yang boga pamajikan teh ongkos olah ramlan Gusti cak Allah atuh bener geus ya hayang atuh ulah kadu kos kitu geus ukuran tatangga sia bae sih anu bareng kanyawan kiihna jeung sia keur leutik teh urang teh jadek cek kolot teh digawinkeun jeung sia eta di embung emang kunaon kula nyaho ka bawarang negeri emang atuh kiihna ge bareng pan jeung kula nya leutik kula leutik atuh lain deui ku ari mah babulu tangga doa teh kudu diakurkeun disesuaikeun jeung diri atuh tukang jengkol ulah hayang kapal udara urang lembur kasep henteu sugih henteu pangalaman sakila sakola gengan SD
ke SMPG ajun nyana betaheun di kelas 1 teu kaluar kadua kana kedua kelas 2 kelas 3 teu guruna hokeun kelas 1 bae nyana mah bayaran mah terus aing ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah hayang boga pamajikan teh oko si Broxil bintang film Amerika nu pernah dibeli ku Adan Kasogi budak tamam lain lalagaan teh mah ngadoa itu bener ge aing kawasa atuh sia teu kira-kira ditakol sia ku aing cek Allah sesuai kira tuh lamun hayang kendaraan kan tukang jengkol mah dari sebab mun ya Allah ya Rabbi abdi butuh kendaraan ieu sapeda nu ieu reman Gusti kudu make sendal jepit bae iya eta ge lamun aya sepakboran mah teu bisa nu mentak sepakbor hareupna diocotan ge jang ngarem ya abdi hayang boga sepeda nu normal we Gusti kadananku hammer atau rally nu aya trik katu mah aya reman Gusti tah deres beca kalau guys tungguan sakedeung deui deres sama kos itu mas sepeda ka sepeda deres geus boga sepeda rada bagus aju dagangna maju ya Allah ya Rabbi jabatur ge baroga motor ngan abdi umbung ridit Gusti hayang meuli langsung bae kadanan kumio sekupi mah atuh abdi mah ieu bae naon ngaranna nah motor-motor lah asal aya leumpang bae Gusti teh mah lah dek prima tah dek ieu teh naon ngaranna nu beubel teh eta kos kitu bila perlu lah motor ieu teh bae tah abdi mah RX nu baheula hayang gede-gede Gusti abdi mah nu baheula bae panjang tah eta nono karajokna bisa pake muatan boronjong berarti kan bebeneran tah menta kan ya sakaloha geus bae diberes ya moal kebal diberes sesuaikan cuma lain ya Allah ya Rabbi kadanan ku kapal udara atau kijang-kijang Innova Gusti pugu imah ge doyong takur lakos gitu ta ya Allah tersepen tangan doamu gede-gede innahu la yuhibbul mu'tadid leuwih kita budak ngadoa ye ya Allah ya Rabbi abdi mah minta batur hirup nu sesuai jeung abdi bae Gusti ja abdi na ge teu kasep geus atuh pamajikan lamun teu geulis atuh korban anak Gusti abdi teu kasep atuh pamajikan teu geulis nasib anak kumaha meureun aduh ieu mah bebeja bae ka Gusti hayang nama urang Jakarta Gusti urang Bandung artis teh tapi kan teu sesuai abdi hideung hayang kanu putih meureun cek Gusti teu sesuai hideung deui oh masalah abdi anu hideung ge lah pokona ngan anak kos areng pasti tah urang lamun pun teu pentas sesuaikeun ya Allah ya Rabbi lah abdi mah urang kampung sesuaikeun nu bisa diajak rumah tangga jeung abdi di kampung deui be abdi mah maksud ge hayang ibadah ka Gusti teu luhur-luhur abdi mah eta mah ngaranna sesuai tapi lamun urang tukang jengkol hayang bapak urang tukang jengkol urangna sekolah SMP ge teu tamat hayang kawin ka anak bupati atuh bisa mah bisa bae Gusti Allah nah atuh sia teu kira-kira bisa henteu sia tanda tangan kugusa nyupiran gitu bisa mun kajadian aing misalna ye cek Gusti Allah mere anak bupati daekeun ka sia lalaki anak bupati awewe we ayo bogo mah panti aing dibogokeun haju cak bupati teh tah bawa mobil sia bisa henteu didorong ku abdi pan jore minantu bupati kadorong mobil sesuaikeun ieu segala rupa kudu disesuaikeun menta ka Gusti Allah urangna jelema anu teu masantren kemudian bodoh haju urang teh hayang ngudag ibadah cara wali Allah bah bisa kajen kukumaha ge sebab diciptakeun ku Gusti Allah pi rasulun rasul pi nabieun nabi pi walieun wali moal aya hiji wali anu bodoh masa wali Allah bodoh ke batur nanya anakanya ongkoh wali ongkoh bodoh moal aya geus diciptakeun cara logam-logamna beda cara batu mah batu beda lain deui ieu mah batu teh sapir ieu mah batu teh kitu mutiara ieu mah batu teh kitu merah delima
batu temal anu 1 miliar 2 miliar diciptakan ku Gusti Allah seperti eta lah sagede pentol korek api waduh merah delima hargana 50 miliar 100 miliar bandingkan jeung nu di mingguan sok gede kieu 2.000 hutang nah tah ieu batu itu batu beda kadar atuh kajian kumaha teh bisa dipaksakeun gitu. Ieu mah batu rubi. Begitu didelek orang bener aya seteran mahal hargana. Mungkin bae 100 miliar, mungkin 100 juta rubina dah. Lah parah, meuli urang di dieu beureum akur beureum na kos kitu. Barade teh mang, eta bogana sabaraha? Bogana mah 10.000. Aya ongkos 5.000 jadi. Ya geus 5.000 Pu gede, merahna akur merah delima. Beureumna mah akur gede 5.000. Weh pohara jasa dikieu-kieu. Akurkeun jeung merah delima. Akur beureumna tapi dijualna beda. Guys, usia mulai dijualnya. Kunaon pake bae teh mah lain jualeun. Emang atuh mah jangan ngatak bisa. Tuh kadarna beda. Allah nyiptakeun batu beda. Nyiptakeun logam, ieu mah emas kadarna 24 karat, ieu mah kadarna 22 karat, ieu mah 18 karat, ieu mah sakarat, beda-beda. Ieu perak dan lain-lain. Geus, urang nyadar diri. Aing di mana posisi aing ieu? Ibadah mah biasa ibadah, ngan tahu diri posisi aing di mana. Sebab naon? Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadi. Moal bisa kajian kumaha ge keluhuran Kangjeng Nabi urang jeung Kangjeng Nabi Musa beda jauh padahal sarua ulil azmi tapi lamun dibandingkeun ieu mah keur carita kadar kaistimewaanna beda kumaha hiji Kangjeng Nabi mah teu ngahayal hayang kapanggih jeung Gusti Allah tapi ku Gusti Allah kapan dipuateun kana buruk cak Gusti Allah aing rindu ka Nabi aing Jibril bawakeun buruk bersihna lah aing hayang kapanggih padahal mah teu kudu kitu ieu mah keur carita kaistimewaan Kangjeng bawakeun buruk Kangjeng Nabi na teu nyaho-nyaho langsung dibelek desian ilmu hikmah dan lain sebagainya eundeun geun diborok berangkat terus datang ke Yerusalem naik ka luhur langit ka hiji kadua katilu kapanggil jeung Allah keur carita ieu mah keur carita dipanggil Kangjeng Nabi mah ku Gusti Allah tapi Kangjeng Nabi Musa Gusti abdi hayang ningali Gusti di mana mal bisa Musa siapa makhluk aing makolik atuh kapael mukola palih hadis tapi tetap abdi hayang kapanggih jeung Gusti pan abdi teh pilihan Gusti moal bisa Musa moal kajian kumaha ge ke Kangjeng Nabi Musa abdi Rasul abdi tetep hayang kapanggih jeung Gusti kumaha Gusti bae manggihkeunana aya kos kitu mah puasa 40 poe geus puasa ka Gunung Sinai ka Tursina ka dinya sia berangkat Kangjeng Nabi Musa puasa heula riyadhah geus tiada berangkat ka Gunung Sinai watini waturi Sina nah Gunung Tursina langsung kadinya naik kapanggih jeung Gusti Allah carita kapanggih teu kuateun Kangjeng Nabi Musa pingsan bedana naon Kangjeng Nabi mah teu hayang diangkat ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Musa mah hayang teu diangkat ka langit cukup di gunung bae jauh melung di mana-mana toh emang kuat pas Kangjeng Nabi Musa bebeja Gusti iya hamba Gusti nu ngaran Muhammad mah kok teu hayang ge diangkat bae ai abdi nu hayang-hayang henteu lalu ngomong Musa tuh urusan aing tuh urang nu hayang-hayang jadi wali jadi dukun ka dituna bejana sia teh hayang jadi wali heuh geus gideg ilallah moh komo lamun di nu ngariung mah ilallah kadeuleut cauna gol deh panjang dikira sial tah mah kiai aman lamun cauna cau kepok mah atawa cau hansip cek santriwetan mah cau hansip cau apu mah cau hansip sia ngariung menang cau naon hansip eta sok didoakeun ku santri teh ku baledeg gitu tah ka santri ngahinakeun biasa kali ngariung dibere cau hansip emang aing orokan panantin orok pan tah mah di kieu tuh emang aing orok teh eta di wetan di dieu mah henteu di dieu mah teu beda maksudna gitu-gitu keneh
urang hayang jadi wali ka ditu jadi dukun sebab naon kadarna beda geus kudu kumaha tuh ulah sok sosoranganan tuturkeun bae engke nyahoeun datang ka mana mun sosoranganan bakal cilaka sebab naon kadarna diciptakeun ku Allah sakitu geus tuturkeun ahli Allah jajana mah bangona kok tilok tahajud masa jadi wali ku aing kadeuleu tilok salat duha kok jadi wali nu tahajud bae nu jadi salat duha teu jadi wali nyana mah bangunna ja dahar bae ku aing kadeuleu dahar gembul pakaian bagus salat tahajud tilok urad wirid jeung mah batur ngawirid nya mah kerek tapi maknya jadi wali teu percaya aing mah emang wali asli mah nu kos kitu mantang mun ente babarengan jeung nu kitu eta wali babaturan urang jeung babarengan jeung batur ka mana ieu ka wali sangah dahar nah ieu masalah ieu wali ka jadi kumaha diketrok bae kitu ku aing wali ye lain gitu kapan wali mah cukup dikanyahokeun ku Gusti Allah ieu wa khufyah naik setik wali pangkat ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah ngadoa marane kabeh ka pangaran maneh dengan penuh tadarruj jeung khufyah ai jang pangkat anu bodoh mah khufyah teh cukup bae ku ulah aya suara di jero hate tapi kapanjang para aulia Allah manu mantak teu bersuara teh lantaran besi aya ria ngajauhan tina ria maka manehna mah khufyah lain ngadoa bae ibadah ge khufyah-khufyahan setungtung aya jelema nya na tilok ngalaksanakeun salat sebab nyaon geus teh salat ge keur salat ieu nya na mah kadeuleun aku batur mah api lain bae kana salat padahal teh nama nyangkung ngengkeli ka Gusti Allah sebab aya nu bodoh mah keur salat ge teu inget ka Allah nya nama di luar salat ge kapan inget ka Allah nu mantak manehna nama khufyah terus bae nyamar-nyamarkeun batur tahajud nya nama teu duha nya nama teu batur wirid nya nama teu mun bangsa kos kara itu mah dahar nginum ngopi ngarokok nya nama terus bae katipu kabehan ge nuturkeun wali mah mun cara katipu mah katipu sebab naon lalai dina ibadah kunaon eta embung kanyahoan nya boga pangkat indallah cukup ku Gusti Allah bae Gusti maha uninga iyalah ditutupan pangkat kawalian nyana kunaon ku kagorengan sebab ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin Allah teresepen pisan ka jelema nu leuleui ujung-ujungna kapan lamun teu dipake karesep jadi siksa hanas tahajud hanas sayang kalem ku murid siksa nu aya hanas wiridan hanas sayang kalem ku masyarakat siksa nu aya hanas duha hanas sayang kalem ku makhluk siksa nu aya daripada siksa nyumputkeun diri ka Gusti Allah geus saegeuna mah jeung Gusti hese dituturkeunna jelema luhur teh hese dituturkeunna urang ulah-ulah nuturkeun batur nuturkeun para wali sanga nuturkeun Habib Lutfi geus hese urang poe hese nya da ngobrol ngabak-blak bae ngarokok atuh terus bae ngopi teu eureun apa nu kos kitu na maka tuturkeun da ku urang katuturkeun lamun urang ngarokok bae kunaon sia ngarokok bae Habib Lutfi ngarokok wali kan sia ngopi bae Habib Lutfi turun-turun ngarokona teh ngopina terus bae itu sia ngobrol bae Habib Lutfi ngobrol ukur usia jang diri sia maraka sia ujianna itu geus lain ukuran sebab jada mah keur ngalalakon embung katalian ku situasi jeung sajabana keluar tina sagala patula patali patula patali hiji bae jeung Allah urang mapan katalian ku usaha katalian kapan ku jabatan katalian kapan ku jaringan organisasi katalian ku partai etalah nu mawa ngabaget naik ka Gusti Allah patula patali jeung organisasi kepentingan organisasi jaringan etalah anu nahan urang naik ke Gusti Allah jaringan partai etalah anu nahan naik ke Gusti Allah jaringan makhluk upah HP teu nyaho mah ngagejret lain naik ke Gusti Allah etalah nu paling hese patali jeung jabatan patali jeung makhluk patali jeung dunia eta nu mawa ngebaget naik ka Gusti Allah waliullah mambungeun kos kitu teh seserian cenah mah aya bae teu bae masalah aing mah keur jeung Allah tuturkeun Gusti moal bisa wa ta khufyah cenah mah cukup jeung Allah bae per detik per menit tadarru ka Gusti Allah khufyah di jero hate kok bisa kitu
urusan anak geus diurus rohna urang mah pancan diurus urang mah nu diurus yang ngisi ngisang dahar ngisi ngisang urang urusan eta pan ya dahar ya ke ngising di mananya urang urusan eta wali mah geus tilok pikiran ngisi bebelepat los wah ai kos kitu mah beuki bahaya tuh ai urang pikiranna CS di mana wali mah tilok pikiran CS buat datang buat teu ka es mata pantanganana nu hese ilmu kawalian maloba pantanganana di antara pantanganana cadu kudu menta ka batu Allah penta nomor kedua pantang kudu sare meme tunduh pantang bagus-bagus tempat sare pantang dahar memeh lapar pantang bagus-bagus dahar pantangan eta wes pantang make pakaian bagus pantang teh hayangna ketika bahaya emang kos kitu hayana teu maksud ulah maksud naik mobil ulah maksud dahar ulah maksud pakaian ulah maksud hiji Allah teu dimaksud ai urang mah pan pungpla pengple di harapan kaca untuk kondangan teu bagus aya mah ye tenden deui pake deui sret cak setan teu bagus we teman itu betul tuh cak nafsu pake deui eta mah rada matching tah matching teh eta mah sana boro-boro rangda parawan ge naksir ka sia mulai geus cak Gusti Allah makhluk aing konon kieu disenserikeun ku Gusti Allah jauh jeung Gusti Allah wali malain kitu ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah tadarru per detik atena ka Gusti Allah geus terkondisi otomatis nya nama wa khufyah sasamaran ka Gusti Allah naon bae selalu disamarkeun cukup teu kudu kajahoan ku batur boro-boro batur pamajikan anak teu kudu nyaho cukup Gusti bae nu uninga sebab Gusti itu bakal ngaganjar ka abdi batur mangan sakadar neuleuh ngaganjar moal naon moal tapi abdi mah pan bakal diganjar ku Gusti disiksana ku Gusti cukup abdi ibadah ka Gusti bae belah dituna rek disiksa rek diganjar kumaha Gusti tapi abdi mah ka Gusti bae eta geus luhur jasa acena abdi bakal ka neraka keun atuh emang nu Gusti berani abdi ka neraka acena di ka surga keun emang nu Gusti acena di ka arab keun emang nu Gusti abdi mah teu neuleuh neraka teu neuleuh surga teu neuleuh arab neuleuh teh parentah Gusti abdi mah hendeuk ibadah teh atas parentah Gusti tapi abdi moal kadeuleuh ku sasa cukup ku Gusti bae manteknya namang ke mu wayah salat teh wayah salat urang salat teh salat kada gitu we kalawan teh geus dan zuhur teh salat asar teh dah besi di lembur ayeuna teh salat iya asana ieu wali ieu kajen kukumaha iya kajen kukumaha tinggal di rantai bae wali sorot mata tetep lain innahu la yuhibbul mu'tadin berkelanjutan wala tufsidu wallahu alam bisawab. Atur nuhun sadayana nutus mampir kana channel abi yuk bantu support channel abi yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.